Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tepang deui sareng Ki Pagar di channel MMP. Dina acara Kecema. Ai Kecema teh kesan cerita masyarakat. Menuju aya di teras Gunung Gelis. Jadi kurang bedah weh. Gunung Gelis teh seperti kumaha, teras Gunung Gelis teh seperti kumaha. Yuk kurang buat sasarangan, urang kaluhur. Kurang tinggalnya kaluhur tuh anu paling itu tuh lokasina. Alhamdulillah pemirsa, kurang tes dugi hampir dugi ya kan tempat lokasi utama wisata teras Gunung Gelis. Wow, ternyata indah banget guys. Wow, alhamdulillah pemirsa, abdi parantos dugi ya di teras Gunung Gelis. Lokasi wisata, lokasi utama di wisata teras Gunung Gelis. Ternyata sangat indah sekali guys. Alhamdulillah. Ya orang bongkar sadayana anu aya di lokasi wisata ieu. Aya naon wae cenahnya di pali dieu teh. Urang tinggal, urang sasarengan yuk pemirsa. Ya. Ayolah, kemon. Aduh, alhamdulillah pemirsa. Alhamdulillah tuh tos ngesang kieu ti handap sebika dieu, alhamdulillah tos olahraga heula kitu mah apa. Alhamdulillah ya di lokasi pintu masuknya Jawa teh aya geuning aya kedai gelis ya tah. Upami urang peyogi cemilan-cemilan atanapi leuteun aya di pali dieu. Alhamdulillah ya parantos kurang dugi, amun lapar, amun haus, aya warungna urang taroskeun ya, aya naon aya di dieu teh. Ya pamirsa urang taroskeun aya naon di dieu, tuangan leuteunana. Neng, assalamualaikum Neng. Waalaikumsalam Pak. Neng pada mau di dieu? Oh alhamdulillah. Mohon tos lami Neng nya. Atos. Alhamdulillah. Kita aya tuang leuteun. Aya. Ai pangaos teh sabaraha eta pami tuang leut bili awis gitu abi meser ka dieu teh. Hargi mah tiasa dikonpromikeun. Oh, tidak. Mending tasik ka dieu nya. Oh, pami we mah. Lewat taroskeun wae kitu nya. Enak Neng nuju kada mana ya? Sosis. Sosis. Alhamdulillah. Tuh pemirsa aya mangrupi-rupi cemilan sareng leuteun nya anu tis anu panas. Sosisna 2 sih. Mangga wae ka dieu. Gas. Pemirsa urang nguriling heula aya nama tuh geuningan. Ieu parkir kendaraan di pali dieu insyaallah aman pangintennya. Tuh. Tah muntos parkir teh urang biasa amun hareudang biasa langsung ngajeleng ka ditu teh. Aya kolam renang panginten pali ditu nya. Alhamdulillah. Geuningan endahnya ieu teh teras Gunung pali dieu. Tuh geuningan dia aya kolam renangnya. Alhamdulillah pemain urang gerah tiasa langsung renang pali dieu nya mojai. Oh, geuningan ieu tah. Aya ieu nah hargana geuning teh renang teh 10.000 per orang pemirsa. Pokona mah sawaragna sakabulusanana bebas pun sampaikan 20 ting oge. Guys, ayo ah. Tuh geuningan pali itu aya wahana playing pop. Pemirsa, aduh lengkap sekali. Cocok kanggo liburan weekend atau napi everyday bagi para mahasiswa anu milarian inspirasi anu tiasa belajar online pali dieu. Mangga ka dieu we ka teras Gunung Gelis anu sakitu endahna alhamdulillah. Mangga guys.
Karasan aya pengunjung nu nuju aya acara ulang tahun saurna teh nya. Di teras Gunung Gelis ieu tah ieu emang aya tempat karaokean nya. Tah anjeunna ngayakeun acara di tempat karaoke ieu. Ayo urang wawancara anjeunna nya. Mayansa. Saan ulang tahunna ieu teh? Iya teh murang kali di Hong Kong. Jenengan saha teh? Abdi teh Cing Mulyati. Oh, Ici Mulyati. Kan naros. Abi mah naros urang kali na saha? Ica Rismaya. Ica Rismaya. Iya. Oh, tak geuningan Ica Rismaya. Terkenal nama Risaka. Risaka. Iya. Tadi ge wargi-wargina nu nuju kumpul kompak di dieu nya nuju ngayakeun anniversary ataupun ulang tahun urang kalina. Alhamdulillah urang sadayana tiasa menikmati alam endah di teras Gunung Gelis nya. Ya, salah sawiasna ieu tempat karaoke murah meriah. Naik gratis turun bayar. Wah, pemirsa, geuningan aya mamung Google ya. Kaleresan, kurang taroskeun kuali dieu nya. Nuju naon datanya wah Google. Assalamualaikum. Sampurasun. Ampes. Google, geuningan alhamdulillah. Penak sedang Mama Google di teras Gunung Gelis pemirsa. Aduh, alhamdulillah kaleresan. Mama nuju liburan? Nuju liburan refreshing. Alhamdulillah. Yang teuing gitu tah. Kumaha tah kesan-kesan pangersa mengenai wisata teras Gunung Gelis ieu kumaha tah? Nah, sareng abi kan ngalang-ngalang buana nuju milarian tempat-tempat anu endah. Tak karesan ieu teras Gunung Gelis teh paraosan abi teh asa wah gitu tah. Pokona mah edun pokona mah teras Gunung Gelis teh nya. Tak gitu pangersa abi teh. Nah, menurut pangersa sapertos kumaha anu urang kedah dilakukan di tempat wisata teh urang kan mungkin melepaskan kepenatan setiap hari gitu nya. Atanapi nuju penat-penat kasibukan tah urang lupa teh ka dieu. Nah, urang teh kedah teler-teler eta kumaha. Tah kumaha pangersa? Kaleresan ieu teh di sagigireun urang kasibukan anu rutin tiap dinten dina kahirupan urang sadaya. Jalmi teh aya lepatna kanggo melepaskan kepenatan atanapi kapusing. Mayunan kahirupan urang sadaya. Ku cara refreshing di tempat-tempat anu dianggap ku urang sejuk, terus indah. Memang
Urang teh dihirup di alam dunia ulah terpaku karena hiji situasi. Kadang nyiptakeun situasi anu kira-kira urang timbul bunga anu kadituna bakal nimbulkeun syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Sebab ieu teh alam teh anu ngarupakeun anugerah anu dititipkeun ka urang sadaya salaku hamba. Nah, anu kurang kedah dikelola sehingga hirup urang teh adem ayam tentrem hirup di alam dunia. Tah bakal timbulna urang tambah-tambah ka nikmatan ti Allah Subhanahu wa taala nalika urang menikmati kanikmatan ieu ku rasa syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Sabab sajelema anu syukur ka Allah Subhanahu wa taala insyaallah eta kanikmatan teh bakal dilipatkenakeun. Sok sanaos urang sadaya upami ditinggali alam ieu sadaya terutama di alam Jatiroke ade kalerasan di TGG anu ngarupakeun tempat wisata Desa Jatiroke anu diciptakeun kanggo melayani masyarakat kanggo refreshing. Itu salah sawius keindahan alam anu ku urang kedah dikelola, kedah dipiara supaya timbulna urang kagum syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Di samping melayani masyarakat anu memang masyarakat perlu tempat refreshing anu memang ngajadikeun selingan kehidupan setiap hamba Allah Subhanahu wa taala. Ayo sakitu anu kira kinten nuhun atur nuhun mamanya nuhun atur nuhun alhamdulillah pangintennya konsep nama panginten urang teh nanti ameng atanapi angkat ke tempat wisata teh kedah tadabur alam pangintennya kedah menikmati keindahan ku rasa syukur nikmat anu dikaruniakeun ka urang sadaya aja panginten. Tah ieu termasuk itu mama termasuk desa wisata anu terpencil di daerah Kecamatan Jatinangor anu tersembunyi. Alhamdulillah ieu tiurna sangat endah sekali pangsanya. Aya caket di kaki Gunung Gelis pengintennya. Tah pamirsa yuk urang ka dieu urang melepaskan kepenatan, urang bersenteria di wisata teras Gunung Gelis nya panginten mangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, alhamdulillah pemirsa urang wawancara tah eta nu tadi anak nu ulang tahun teh geuning. Aya mungkin salah sawios keluargana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rampes. Alhamdulillah. Ieu sareng saha teh? Incu. Alhamdulillah. Ibu nuju ngaleutna eta Kopi latte. Iya. Di paling mana eta ngeserna? Di ditu. Oh, di ditu. Nama di teras mau apa? Ada mantap. Di Gelis kopinya. Iya. Alhamdulillah. Ibu, abi bae tumaronya. Mangga. Ibu kesan-kesan Ibu saatos kuninga di wisata teras Gunung Gelis. Kadang tadi menuju karaoke tak kesan-kesana seperti kumaha teh. Aduh, luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Mantap. Tapisan. Jadi mata oyong deui. nah gitu dedeuyeun nya. Dedeuyeun. Pokona mah wow keren we pokona mah. Wisata teras Gunung Gelis mah biasa tuh. Geuningan Ibu teh alhamdulillah sauna teh ku rurumpaheun ka tempat wisata ieu teh geuning kahibur melepaskan kepenatan. Enjoy Ibunya. Enjoy men. Mangga pemirsa. Oke ada. Oke. Bagi-bagi ade para mahasiswa cocok pisan kanggo tiasa ngajakeun tugas di pale dieu. Tenapi bersanteria weekend. Open day juga tiasa buka pale dieu mangga. Nah, Ibu saparantos Ibu menikmati pemandangan anu endah ieu nya di teras Gunung Gelis. Tah, kumaha tah kesan-kesan Ibu perkawis di lokasi wisata ieu teh kumaha tah, Bu? Aduh, mantap pisan. Mangga bade ka teras Gunung Gelis. Anu murah meriah. Dongkap we ka dieu punya. Ka teras Gunung Gelis. Di Antos. Waduh, pemirsa, karasan nih aya nu karaokean. Nah, Temang Sunda.
orang kayak orang taros-taros kayak aduana orang simak weh tembang-tembang nanya mangga pemirsa para pengunjung mantap Wanci hangat moyang di film bulan dan tulisan ketunggulan bulan angin lembut. alhamdulillah aduh teteh suantena mau di saya pisan kawihna di saya pisan alhamdulillah karaoke Sundanya tetehnya Mohon, alhamdulillah tapi enten teteh pengunjung wisata di teras Gunung Gelis mohon. kumaha tah kesan-kesana ieu di acara karaoke ieu teh tumiban Mohon. kali di acara teras Gunung Gelis teh kitu nya Mohon, panginten mohon. tiasa menikmati alhamdulillah Biasa mohon Alhamdulillah. pauseun tiis gitu. Mohon. Kahoyong mah aya karaoke khusus kanggo Sundaan Sundaan, gitu mohon. Saya Kanggo nyawanda Sunda we lah kacapi Sunda, mohon, gitu. saya. Entong anu mohon sanes ieu nya nya dangdut gitu kan tos Mohon. seueur. seueur mohon leres. Tapi urang kanggo kapayun mah ngahaja ngayakeun kanggo khusus ya kanggo Oh, mohon leres. Sunda-Sunda gitu. Insyaallah. Insyaallah biar keluar non seniman-seniman nu seneng Sunda teh pasti seueur anu sumpi. Leres pisan ibunya kan orang teh orang Sundanya. Mohon tah Ada gitu. ngamu mulai budaya Sunda teh, Ah, budaya mohon. seni Sunda teh. Amun teu urang-urang Bade kusaha deui. panginten gitu. kitu nya. Mohon. Leres pisan. Tah ieu teh pabiasa kalebet seniman Sunda eta tah Aduh, seniman Sunda anu aya di Desa Jatiroke pabiasa. Alhamdulillah panginten mantena sila nama sanes seniman atunya abi anu mah. kumaha tuh? Panginten abi mah. Hobi. Resep mohon. Resep Sami seniman wae. disebut Oke. seniman mah kedah aduh isin Mohon. asa tebih gitu. Mau mika resep gitu. Mohon Senang alhamdulillah. kanu warna-warna Sunda. Mohon leres. Warna Sunda anu yogi orang dilestarikeun mah nya. Mohon tah gitu. Sareng ibu saha teh hilap deui atuh teh. Abdi sareng Ibu Ira. Ibu Ira Mohon. tah pabiasa Ibu Ira senimawati anu aya di Senimanwati anu aya di Desa Jatiroke. Ya anu ngamumule budaya seni Sunda khususna seni degungnya. Kaul Mohon kacapi sulingnya. Mohon alhamdulillah. Panginten gitu. Hatur nuhun. Tetap di channel Mirama Mekar Pawanangnya pemirsa ya ulah hilap subscribe-nya batu like-na alhamdulillah guys hatur nuhun pemirsa nya hayu kurang pamit mundur dina sesi kecema anu salajengna tenang aya bakal seueur kecema anu sanesna kisah-kisah inspiratif atau nanti figur-figur inspiratif di lokasi wisata teras Gunung Gelis atau nanti di Sabudaranana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.